Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami abdi Siti Robiah, abdi ti kelas 11 IPS 2. Di dieu abdi bade ngadugikeun sawatara warta anu judulna rusakna jalanan di hareupeun sakola. Dina poe Salasa tanggal 26 Januari 2002 hiji di Jalan Lingkar Kedungwaringin sok macet kulantaran jalanna rusak. Di daerah Bojong Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi nu aya di wilayah Kecamatan Kedungwaringin. Dumasar karena pejabat daerah eta geus lila jalanna rusak. Lamun deui tos hujan sok ngalobak eta cai hujan teh. Sok nimbulkeun kemacetan lalu lintas kendaraan di wilayah eta. Rusakna jalanan disebabkeun ku mobil anu galade anu muatanna berat sok laliwatan di dinya. Jeung deui salurana rada macet. Ku ayana macet di Jalan Lingkar Kedungwaringin, masyarakat nu rek ingit-ingitan ka sakola kapaksa kudu ngaliwatan jalur anu sejen. Lamun deui amun musim hujan rada sieun, paur murid anu sakola mawa motor lewat di dinya raga lantaran jalanna rusak jeung oge katutup ku cai hujan sareng ngalobak sok teu katingali jalanana. Sok karese lewat lantaran jalanna rusak tapi ka ayeuna encan dibenerkeun. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.